para nonoman Sunda anu telah mideli pangintennya badean aya niatan rumah tanggi tekedah pipilih juragan tekedah dah segala rupi getos ditangtoskeun ti ajali na gitu terus aya jodohna masing-masing sacan urang lahir teh terus ditangtoskeun jodoh urang teh jadi tekedah pulah pilih dari pipilih mah eta mah naon tutumpakan hawa nafsu urang mah kantun nganiatan we niat rumah tangga niat ibadah niat nuturkeun sunah rasul sakitu pipilih da ayeuna urang hoyong ka entin ari tos jodohna ka kokom nya ka kokom adu belajar kumaha ge kitu tah ngadon urang nu riweuh sanes ngobrolkeun batur ya teh ngobrolkeun pengalaman pribadi abah kapungkur hoyong ka si anu datos jodohna ka ieu mah geuning hese we adu belajar kumaha ge ngadon seueur ka peurih kitu jadi sakali deui ka nonoman Sunda urang mah niatan we kitu tah dina hate teh anu bener anu lempeng niat ibadah niat nuturkeun sunah rasul Gusti paparin abi pituduh supados naon ngengingkeun jodoh anu sae mungguh Gusti sanes nu sae cek urang da aya anu sae cek urang mah kanan katumpangan ku hawa nafsu nu sae cek Gusti we kitu tah lamun nu sae cek Gusti mah insyaallah teh sok sanaos karaosna pait geuning aya hikmahna sok sanaos karaosna pait geuning kadituna teh piamiseun sakitu kade lepat paniatannya kanonoman Sunda dina nikah teh mohon